saboga tanggal daogan di dia teh di mana we? Oh, di belah itu tuh, keogan. Aya nu saya. Di mana batur, tanu ramun di itu. Tapi aya anu weh. Aya, Bener loba. aya. Anu naikna. Mana we, ayo udah teu bisa apa mah? Abi ge tiasa turunna naikna mah tiasa. Aing mah. Siap atuh ah. Tuh kan ya. Udah kan. Ya, ngalih ini kamu kan. Alit gadulin. Aya. Bisa naik na maneh? Bisa kalau tong lo bating sama ngaro we. Anjir. Oh my god. Ya, satu lah. Itu mana? Tak, yuk. Kalangan saeut. Itu sama ngerti seperti lu siki. Ya lah. Damahi nya jeung doan mah. Masih lah. Sok. Ada we labu. Siap. Mana Pak daogan teh Pak? Ah, iya ya. Ah, geuningan aya kur apa tikinya. Tah apa eta Pak nu naik Pak? Anjing, eta Cina nu alit. Nya mun oh batu nu alit. Tong ningalkeun we. Aya nu bogana. Aing mah jeung anjing maneh. Lain alit teh anjing. cek alit. Tadius ya anjing. Ulah alit. Tadius ya. Anaon? Aing di Hanteu. Tadi sia teh. Abi mah cek alit cenah. Cek alit cenah ngalah. Alit tuh orang itu. Aing teh lah aing mah anjing. Anjing jeung mewek anjing teh. Awan. Cek alit sia mah. Alit mah leutik. Alit mah leutik. Nah, geuneun alit nyari anu alit cenah. Aja mangga aja mah tuh ampun. Anjing teh atuh wani ka budak leutik anjing teh. Aja. Jing ku masih mau ieu nya euy. Panggilan mah nya beunang mah nya euy. Mikir euy. Sangkan bisa damai jeung anu boga tangkalna kumaha ieu. Anton, teh jangan abi. Naon deui sia? Itu saha maneh? Ulah nyarikan budak Iya, kita batur nabi. namanya. Anjing. Ampun mah. Sia teh kunaon maneh ngalawan aduan aing? Damainya mah. Damai mah. Damai-damai naon sia teh? Kudu naon maneh? Luka dikit anjing tadi ditaplok. Damainya. Mang damainya. Anjir.